Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha sudura wa arifi bi mukasafatil asrar wa nawar qulubal wasi bi syahadati yamani mi waradil asfar wa kasafa khofa yalaqahu bi dhil dakhili bil adhkari hatta gobu an jamil kainati fatazalla lahul maula binuril wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man Ma'asyiral ikhwan wal akhwat dakirin wa dakirat muslimin wal muslimat rahmatullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin. Wa qala man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. Wa qala yahdillahu li man yasha wa huwa bikulli syai'in alim. Wa qala fadkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'il jannah. Wa qala jaddidu imanakum. Qalu kaifa jaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru bil qaul la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabul fadilah, para pemangku di kota Halaqah ya Allah, para masyayikh, para muallim, para asatidah, mubalik-mubaligh wa bil aula an parantos berpikir di acara Muharram Sahibul Awqat an parantos ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an tambih tawassul mangkoba insyaallah termasuk sadayana hadir dakirin dakirat ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan sadayana keras ku Allah melimpah curahkeun barokah salamatna, barokah rizkina, barokah yuswana, barokah ibadah, taat, zikir, syukur kepada barokah kasabna, barokah cita-cita mulyana, kalayan barokah keluarga sakinah mawaddah warahmah, kalayan barokah yang penghadiran Allah, keturunan urang sadaya dzurriyyah putra putri an sholeh sholihah berakhlakul karim. Hasallallahu qasidan wa awaljana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah pangaosan sadayana dharma. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ibados di tempat hapunten ka sadayana salis maksad nyang kagum nyeblok kalau jadi maksud dia sami-sami ngabuktoskeun hamba di hadapan Allah ngadamel urang anu diwajibkeun ku Allah ngabdi ngabakti ka mantena nyaeta naon bahasa singkatna dina bahasa Arabna ibadah. Janten tugas sirup urang teh ibadah. Sakumaha pidawa Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakeun anjeun jin jeung manusia anu
tugas paranjeun kabeh teh jin manusia teh kudu ibadah. Ari ibadah kasaha ibadah ka zat laisa kamitslihi syai', hiji dat anu teu aya hiji perkara ge nyaripieun dat manten anu maha sampurna, anu maha hebat, maha kuat, maha awal sareng maha akhir. Awal ge kidanna Allah heubeul tapi teu aya mimitina. Akhirna oge Allah panuntun moal aya akhirna, moal aya tuntun. Eta maka kekal abadi. Maka tauhidna eta ku Bapa disebat kalimat la ilaha illallah, dieksit ku Bapa dikaluarkeun. Lamun aya mimitina lain Allah ngaranna, lamun akur jeung Allahna eta akur berarti sami lain Allahna moal lain akur sakabeh perkara. Mata kurang paparinan dina thariqul mustaqim, thariqum minallahi rabbil alamin. Jadi thariqah teh saha atuh? Ti Gusti Allah, lain karangan manusia, lain karangan hamba, tapi pasti Allah maparinkeunana kalimah lagi Allah ngaturkeunana. Maka pidawuh Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. Kunaon aya segat fa'lam lamun sur bahasa sorot mah atana bahasa nahu sorot nyaeta segatna naon mufrad. Fa'lam seakan-akan berbicara dengan orang kedua di depan. Fa'lam tapi maknana jamak i'lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kanyahokeun ku aranjeun kabeh. Kusab kanyahokeun kumaha kanyahokeun? Mun ilmuan cek bahasa urang. Ilmuan la ilaha illallah teh sok an muwafaqah sareng kalimah eta tauhid. Nyata para ulama anu ngawitanana kapungkur ulama tauhid anu populer na walaupun seueur nu ngarintis tapi eta anu populerna saha? Nyata Abu Musa al-Asy'ari. Itulah perintis tauhid anu ngagal tentang tauhid pidawuh Allah sareng pidawuh Rasul jeung Abu Mansur al-Maturidi. Teu ngangenu eta nya sanes sunnah wal jamaah. Da sunnah wal jamaah mah eta kayakinan katauhidan. Ari thariqah di mana ayana? Thariqah akidahna di mana? Thariqah akidahna dalam bingkaian sunnah wal jamaah. Percantan sunnah wal jamaah Bapak. Hari tadi doa manakina wa amnitna ala sunnati wal jamaah. Eta teh tos ukuran kang urang. Tangka. Oh, berarti akidah sunnah wal jamaah termasuk akidah guru agung urang sadayana Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, Syekh Ahmad Syaibul Wafat Tajul Arifin, Syekh Sultan Aulia guru agung pikul limakan. Pikul li zaman. Luka udang sadayana eta di setiap zaman sumberna kadinya dalam thariqah qadiriyah sabariyah. Syekh Sultan Aulia, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani sami akidahna sunnah wal jamaah. Eta panginten akidahna ya minimal anu ringkesna nyaeta sifat 20. Lamun dina asmaul sifatna anu 88. Tami hiji ismu dat janten 100 eta na Al-Qur'anul Karim. Eta kedah uninya minimal urang. Atuh maknana we unna. Ya mudah-mudahan mah uninya sareng lapatna sadayana. Mangga urang jil barkah. Eta akidah nu diange ku Syekh Sultan Aulia, nu diange ku Syekh Khatib Sambas, diange ku Syekh Tolha, diange ku Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, diange ku Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Malihan mah mantena kapungkur Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin paminuju nalkin gitu. So barakali ibadah sumpin so bagi so hirup dan hati anjing. Elingkeun tanya. Ka'dat laisa kamis bisai'in. Ka'dat an wajibul wujud dan bako mukhalafatul hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradatul muhayyat ras dugi kanjeng. Eta keur mapagahan urang nampi
ijazah hutiman anu diaoskeun ku urang kalimah jaharna la ilaha aya oge nu dina qalbun urang eta sanes reka-reka dari mangka kuping langsung mangga urang nyebar ka urang sadayana kana kalimah tauhid sifat-sifat kasapuran mantena mudah-mudahan ikhwan ahwat ngelotok ilmu tauhid amin biasa paham dina ucapan lapadna biasa paham dina maknana kadituna menjadi akhlak urang di mana kehidupan sehari-hari di mana wae aya dina akhlak tauhid berarti abdun muwahhidun hamba nu bertauhid gitu. Ngaku-ngaku diajar thariqah tapi misalnya ilmu tauhidna teh acan kapaham kan urang isin usaha isin ku urang nyalira diri urang ku balarea ditambah kan pamitaros ari dina tauhid aya naon wae aya nafsiyah aya salbiyah aya ma'ani aya ma'nawiyah sok eta ditaroskeun ari nafsiyah mana nu nyucinganan nyata wujud nah eta mudah-mudahan kapaham salit-salit we mangga dibarkah Allah wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman hijikeun ucapkeun ku bapa karungkub kabeh ka bawah kabeh kumaha la ilaha illallah kadituna tuluy tina tauhid hayang berkualitas tauhidna maka cicingkeun sing nepi kana ihsan ari ihsan kumaha kaasup karena rukun agama teh sabariji tilu hiji iman dua Islam tilu ihsan kadenya sih sanes rukun iman tapi rukun agama sih kuningan rukun agama teh tilu iman Islam ihsan kadenya bat Islam heula mangga Islam iman ihsan kadaya kumaha definisina atawa bahasana anta budallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu sing aya dina rasa urang teh keur waktu ibadah urang mayun ka Allah teh seakan-akan anjeun ningali Gusti Allah teu acan mampu musyahadah dugi ka dinya teu acan kiat atuh tekadkeun jeung yakinkeun ku anjeun fa innahu yarahu lamun anjeun teu acan tiasa ngarasakeun ningali hadirat Allah anu maha sampurna, anu maha wisesa, anu maha heubeul, anu maha beda ti sakabeh perkara. Maka tekadkeun ku anjeun jeung yakinkeun ku anjeun sayaosna Allah mah maha ningali. Ningalina teh lain dohirna wungkul, luar jeung jerona. Da Allah nu gaduhna bahkan salalamidna urang aya dina rasan eta jalma nyebabkeun kana golongan musyahadah anu nyaksi anu bener sahadatna anu bener-bener nincak dina ihsan maka pahamnya mangga bade ditalar ke bapa da seueur ieu aya nama icalan tauhid anu tos eta apalkeun tu urang itu ditaros eta ngarah bapa minimal aku biasa eta yang tawisna eta biasa ngarah dina iman Islam ihsan aya di dunia maka insyaallah eta hamba kalebet hamba anu bertauhid ngarah naon ngarah teu bengkok sinemah ti Allah lamun tauhidna kurang hamar engke bisa bengkok bisa bengkok sinemah ka makhluk kena makhluk eta bisa ngapung kalayang ka kalayangan ka bapa ngapukeun sesuatu kuring bisa sok hayang naon anjeun bisi anjeun teu percaya ku kuring rek didohirkeun bisi kitu anu akhirna manehanana dibere kekuatan ku Allah tapi ngakukeun dirina rasa memiliki eta kekuatan
maka lain karomah nu kitu bageur nu kitu naon istidroj sungkuna tah jalmi nu teu bertauhid nu kurang tauhid nama nu atah naon atah didikanana atana minam teu gaduh eta bisa sumerah di dunia kene bisa sumerah sumembah ka eta makhluk maka Allah kacida benci ka jalmi anu bengkok sinemah ti Allah tidak Allah tidak mengira inna syirka ladulumun adu canya gawe musyrik teh nyaeta dolim anu pang agung-agung anyaya anu pang berat-berat bahkan dina berbagai hadis sadayana dosa dihampura ku Allah kecuali dosana musyrik dosa musyrik kumaha lamun musyrikna itu tobat ka Allah ari sabada musyrik urang teras tobat maka Allah ngalangkungan makna la ilaha illallah eta bagus aya tingkat murid mubtadi ngucapkeun la ilaha illallah dina maknana geus abus makna la ma'buda illallah tuluy naek kana murid mutawassit di mana diucapkeun la ilaha illallah aya dina jero jiwana dina penghayatan ilmuna jeung kayakinanana la maqsuda la maqluba illallah lamun ngamprud eueuh eta kabehanana kadituna akhirna si setan jeung si nafsu sok nyeleket kana hate nyelipkeun kana diri sangkan manusia ka bongroy ku sesuatu tapi teu aya nilai tetegenan ka Allahna maka kadang-kadang dijebak ku kaistimewaan karomah dijebak ku kaistimewaan kamuliaan lain-lain tapi hakikatnya lain karomah tapi istijron naudzubillahi min dan bihaqi la ilaha maka pidahukang jeung Nabi tos dipaparinkeun ka urang pertama sok ucapkeun la ilaha illallah teh karena eta la ilaha illallah teh benteng kaula saur Allah ngarah anjeun di mana kumaha wae anjeun selalu dalam keadaan keterlibatan Allah maka la ilaha illallah hisni la ilaha illallah teh benteng kaula saur Allah lain Allah peryogi ku benteng dina hartos Allah ngahaturkeun ka hambana tatkala eta hamba nyandar ka Allah tatkala eta hamba ngucapkeun ka maha benaran Allah berarti dirina keur meryogikeun Allah dina sagala hal gerak jeung calikna nyaeta ngabuktoskeun sakumaha pidaw Syekh Sultan fa annal abdul muqtaqir saestuna abdi hate hamba Gusti an banget butuh ku Gusti keur ibadah peryogi ku Gusti keur dagang peryogi ku Gusti keur gerak keur calik peryogi ku Gusti tapi lamun dipeleset ku Gusti anu akhirna kadituna jurang berat jauh teu aya tanding naudzubillahi min dan Syekh Sultan anu parantos dipaparin bertubi-tubi karomah bahkan dalam salah satu karomah ada yang Allah mentajallikan ngalalajokeun ka maha benaran Allah idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun dihaturkeun ka Syekh Sultan seperti suruh Syekh Sultan waktu dina nuju imamna tatkala aya muridna ningalikeun anjeun hayang bisa kieu cantona tatkala imam teh seet sadayana Syekh Sultan miwarang hirup deui hei hayang nah eta kalimah naon eta kalimah kan eta mah milik Allah sagala-galana tapi ku Allah diaturkeun ka Sultan nyaeta saking taatna Syekh Sultan saking bertauhidna Syekh Sultan tadi maka Syekh Sultan tetap ngangken hamba nu banget butuh ku Gusti Allah karena hamba ku tiasa naon tatkala Syekh Sultan tatkala dina hiji anjeunana naon nuju tawajjuh ka hadirat Allah dina keur naikeun kedekatan dirina hambana ngamurokobahkeun nyaeta ngamurokobahan Allah dina segala aktivitas tawajjuh mantena tiba-tiba geuning aya naon tiba-tiba aya cahaya anu akhirna eta cahaya naon ngobrol naon nyarios ka Syekh Sultan
hei Abdul Qadir keur anjeun mah sabab anjeun mah geus nepi ka kaula keur anjeun mah halal diharamkeun ku kaula tuluy naon hahalang keur anjeun sabab kitu halal keur anjeun naon kumaha sursa sultan iksa ya lain halik minggir ti kaula hei nu dilaknat itulah maka urang teh niru teh kana keyakinan anjeunna kana keyakinan ketauhidan anjeunna teras saya sultan ngantunkeun maka akhirna sanaklah angeklah ku para muridin muridat muhibbin anu kamangkena yakin itulah ketauhidan yang sudah teruji kumaha cik setan tatkala geus ngablebeg cahaya hideung kadituna bari ngobrol hei Abdul Qadir geus 70 jelema nu ngaku-ngaku dalam thariqah nu budah ku kaula disacarkeun ngalewatan eta terjadi tah eta teh tiasa kajebakna kumana lamun diajar tauhid bapak teh aya pembimbingna misalna teh aya pembimbingna datang diajar tauhid sagala da memang milik Allah jeung ti Allah sagala-galana maka lakal kullu bikal kullu ilaikal kullu minkal kullu wa kullu kulli min wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar tatkala bapak geus ngabahasakeun sagala nan kagungan Allah ti Allah ka Allah teras sagala tauhid eta hiteu ngancing di ruh bapak tuluy ngabudah dibere nafsu akhirna melontarkan syahwatul kalam dina kalamna aya syahwat resep nyarita kaditu ka dieuna akhirna jadi terperosok keur dirina merosokkeun batur anu lainna maka dallun mudilun jadi sesat dirinya dan menyesatkan orang lain kumaha nu kitu ngaku sagala-galana milik Allah hakikatna da dosa da kabeh milik Allah sok rek kumaha aya lauk di saat gede cokot dah hakikatna Allah ieu sok cokot cik nafsuna teh cokot maok ngaranna culang cireung abus ka dealer motor misalna teh culang cireung kaditu aman kumaha itu ya bisa ya cara muka kunci itu ya cokot teh dah hakikatna geus teuleum kuring mari nama ma'rifat sadayana ge milik Allah hakikatna da kabeh diusikeun di malikna ku Allah paok resiko ditewak dipeupuh resiko da eta mah pencuri leres kunaon eta diantara korban ilmu hakikat tanpa belajar yang benar tanpa bimbingan yang benar akhirnya sakarep isun kumaha dirina hati-hati Pak ngabahasakeun tauhid naprud tauhid padahal dua-duana sadayana eta teh pujian ti Allah tuluy bapak diajar ibadah diajar dikir sehingga bapak boga kanehan boga naon akhirna bapak pede ku dikir bapak dina hatena bapak dina dikir bapak teh ngarasa yen dikir bapak teh kumampuna bapak hebatna bapak sehingga bapak dipasihan ku Allah anugerah caciduh metu saucap nyata dirina ngarengkukkeun dirina ngabuai dirina ku dirina ngaku dirina pemilik maka berarti lamun sur Ibnu Farid mah eta naon ngaku diri wujuduka dan bun la yuqasu alaihi dan bun akhor kan ngareuna naroskeun urang teh kumaha itu abdi teh rasa hebat rasa kuat sok hoyong naon hayang rasa panas rasana tuduh ku bapak sesuatu panas hayang tiis tuduh sesuatu tiis ngaku we diri da kajebak ku hebatna eta kejadian hasil tapak berata jeung sabangsana anu akhirna tapi tarbiyahna teu aya pendidikan bahaya diaku nu dirina kahormatan kahebatan dirina nah kaku kitu geus nu nuturkeun teh nyaremah teu nyemah diaku terus kitu anu akhirna teu sadar dirina lain hayang ngalempengkeun anu nuturkeunana bahkan dirina semakin menggelora pengakuanana itulah bahaya karena wujuduka ngaku wujud anjeun kuatna anjeun hebatna anjeun boga karomahna nu ku Allah diaturkeun rasa nu anjeun wujuduka dan bun bahkan sur Ibnu Farid la yuqasu alaihi dan bun akhor teu aya babandinganana eta dosa saking gedena dibanding dosa nu lain-lainna panggede-gede da dosa berarti naon nebeng ngetren ka Allah dibaca alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti tapi pede hayang kapujina bea karepna diri nah itu kontrol maka dalam ilmu tasawuf ada muhasabah muhasabah keur ngahisab diri urang
mata hasibu qabla an tuhasabu, sok pelihara hisabeula diri urang samemeh dihisab engke di pawe akhir. Urang teh loba offset pengakuan bisa wae jeung bisa wae tina akibat urang loba dunia bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah rasa we ieu teh kamuliaan ti Allah teh keur dihaturkeun ka urang poho kana kelemahan diri bisa wae tina diri urang teh sabab urang memang kenging anugerah misalna eyang urang uyut urang sebagai wali Allah sebagai pilihan-pilihan Allah tiasa kajebak ku urang kajebak diri urang rasa diri urang teu nuturkeun akhlak perilaku nama teu nukulkeun kawarwana nama teu nuturkeun katauhidan nama ngan nebeng ngetren tina karomah nu ku Allah dihaturkeun ka eta eyangna misalna ka eta uyutna ieu mah kasaha wae di mana wae maka ku Allah disitir dina waktos harita dimina disinir dina waktos dimina nuju sadayana naon mabit dina kaayaan jurimina kumaha pidahu Allah fa iza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asadda dzikra faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar mangga eta bab haji di mana anjeun rengse manasik haji bageur sok seueurkeun eling ka Gusti Allah Allah carana luar biasa cara Allah bijaksanana kadikrikum abaakum seperti anjeun eling ka bapak-bapak anjeun sok au asada dikro bahkan ieu mah sing leuwih loba eling ka Allah mah kan kapungkur biasana pamenuju zaman dimina kapungkur zaman bade ngaraksanakeun teh biasana teh sok ngadongengkeun sebagai leluhurna hayu we dibanggakeun teh bani-banina ari Allah kapopohokeun nu kedah dipieling teh Allah da yang urang luhur urang ge karunia Allah kagungan Gusti Allah ta eta adek-adek kajebak sadayana kumargi gitu mangga dalam torikoh maka dalam torikoh sangat substansi dalam torikoh itu aya istilah silsilah teh naon sanad dalam ilmu hadis mah sanad anu dongkap nyaeta Rasulullah ngalungsurkeun ka Abu Bakar Siddiq dugikakeun midaukeun Rasulullah dina salah saeueus hadisna masaballahu say'an fi sadri illa sababtuhu fi sadri illa sababtu fi sadri Abi Bakrin Siddiq teu pati-pati Allah ngalungsurkeun rahasia kana dada kaula angin kaula ge ngalungsurkeun ka dada Abu Bakar Siddiq ku ulama-ulama thariqah diange itu sanad sapertos Rasulullah ngahaturkeun ka Sayyidina Ali ku ulama-ulama thariqah diange itu sanad silsilah teu puguh silsilahna maka itu jalma teu bener thariqahna. Na'udzubillahi min eta bapak-bapak ibu-ibu sadayana nya taros silsilah sanadna kuningan teu kuring teh baheula duka di mana hari teh poho deui dibere ku guru kuring teh kieu kitu talamun masih pokokna teh bapak wajib ragu kayak di mana gitu kadek silsilah leres ieu sanadna sadayana ti anjeunna urang ngamalkeunana ieu sadayana karena izin pangresan teu. Nah, itu pun harus dipertanyakan dalam thariqah yang salib yang benar. Urang teh ngayakeun hataman, ngayakeun manakiban, tapi sabenerna teu aya izin. Kureka-reka teu aya izin. Alhamdulillah hataman ieu sadayana widi mantena. Widi mantena kalayan widi anu salares-laresna. Bahkan ramekeun sok di mana wae tah urang aya 3 aya 4 aya 10 mangga widi ngan ari sae namanya memang wartos heula ka anjeunna nyuhunkeun idin nyuhunkeun idin di mana itu kama fa'alta Umar bin Khattab sakumaha midamel Gusti ka Sayyidina Umar bin Khattab bade angkat umroh anjeunna mah wawartos kumaha ya Rasulullah nyungkeun widi abdi bade ngalaksanakeun umroh tuluy Rasulullah teh naon ngawidian ka Sayyidina Umar
tah Sayyidina Umar teh ngawartoskeun ka sahabat-sahabat reng-rengan sanes fa'adinali Rasulullah ngawidian ka kaula teu aya kabungah dina waktu harita sur anjeunna tinimang dunia jeung isina ang ieu kabungah anu unggulan mun kabungah anu unggulan kana nikmatna ieu rasa pribados sur Sayyidina Umar tatkala kaula meunang izin umroh. Nah, anu akhirna Sayyidina Umar dipasihan widi maka Rasulullah ngamanatkeun ka Sayyidina Umar ya ukhayya hei dulur kaula anu sangat dipikat cinta ku kaula rasana nyaeta naon la tansa fi du'aika fi umrah kadenya poho anjeun dina keur umroh dina keur ngadoa dina keur wuku dina keur tawaf dina keur sa'i kadenya sertakeun kaula asrikna ya ukhayya sertakan kaula sertakan didinya lain sertakeun nu dituju tapi sertakeun teh rasa bersama anjeunna sareng Rasulullah canak keur tawaf canak keur sa'i maka saur Sayyidina Umar teh aya kabingah nu ngaluhuran bingah eta ista'dantu maka tatkala Rasulullah masihan izin ka kaula itu kabingah anteu aya tandingan eta dalam dimensi thariqah maka teras jadi aya musalsal dina naon bae kada aya izin bade dina pagawe negeri bade dina naon aya izin teh aya Pak naon namina dina izin pagawe negeri SK leres surat keputusan jalmi nu diangkat sebagai naon kepala dinas aya izin aya kajeun teuing eta kepala dinas teh bapakna gubernur babakna bupati tapi teu aya izin tiasa janten kepala dinas moal itu karena karena itu keputusan yang harus diikuti dalam kehidupan sendi kehidupan walaupun siapapun tanpa izin ya udah tidak ada karena apa izin karena itu memang izin kan ada heula pelatihan ada heula screening ujian dan sebangsana itulah maka akhirnya sang penentu keputusan memberikan keputusan itulah mudah-mudahan maka dalam segala ilmu pun ada segala ilmu pun Bapak Camat nyamatan di Celokan Jeruk mana surat izinna yang salira mulai diangkat jadi camat kapan henteu kaula mah wewenang we kaula da deukeut jeung manjeunna di kamari oge minum papanggih di kebon di iya suratna mana gitu lain ku ngadongeng pokona surat izinna mana gitu kan leres taruh surat izinna bahwa dia sudah melaksanakan ternyata ada perintah harus menjadi kecamatan daerah Solokan Jeruk ya iya betul kalau sudah benar ada izinnya betul itu baru masyarakat pun menerima bahwa dia benar prosedurnya gitu kalau tanpa izin ya naon kadituna akan sesat dirina menyesatkan orang lain apalagi dalam dunia tasawuf dunia thariqah ya punten lain ka mana-mana maksud ka mana-mana tapi kan kedah minimal kedah urang uninga heula kriteria Bapak bade ngaguruan wae Bapak ngaguruan di Bapak di diniah Bapak mungkin ku ketua yayasan di dunia eta ataupun pemilik yayasan di dinya ditingali heula ini layak engka ngaguruan TK ngaguruan SD ngaguruan sanawiyah tatkala layak lihatkan dulu apanya ya lamun cik bahasa dina kitab Tanwirul Qulub atau dina kitab Anwarul Qudusiyah makan kedah naon kedah ayyakuna aliman kudu bukti dirina teh paham naon nu diamalkeun teh paham minimal ilmu naon ilmu fikih heula ilmu fikih aturan-aturan ilmu fikih ayyakuna aliman kudah apal ilmu tauhidna ge ayyakuna aliman kudah apal deui naon ilmu ma'rifatna ilmu musyahadahna ilmu makom tingkat taubat tingkat ridho tingkat tawakal tingkat tauhid asma tauhid sifat tauhid kaditu nama naon tauhid bidat
sok jelaskeun heula, bawa heula, bina heula sadayana. Kayak kumaha lu ditanya. Itu ieu tah, itu misal aya. Bade ngadosenan, bade naon. Kan kriteria ilmunya di mana? Harus paham dulu. Mudah-mudahan dalam TKN kita semuanya Allah menyelamatkan kita semua. Amin. Sesuai bimbingan Syekh Mursyid kita yang kami mukam Syekh Ahmad Soibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Pangresa Abah, aliman, paham dia ilmu fikih, bahkan tabahur fil ilmi syariah. Bahkan dia tabahur, mengungguli, melaut ilmu syariat. Karena apa? Dia tahu ilmu syariat. Bab fikihna, timimiti, sapinah, Fathul Mu'in, Ikna, naon, Nihayah, Bahrituna, Fathul Wahab, Bugyatul Mustarsidin, tuluy kadituna naon nepi kana tuhpah. Insyaallah geus aya dina lautan ilmu anu aya di dunia mantena. Bahkan saking pahamna mantena sehingga tatkala aya salah sabios hamba Allah, anu hoyong aya sifat-sifat sigan muji gitu ka mantena, dongkap ka mantena. Tatkala dongkap ka mantena kumaha? Padahal eta teh sang ulama teh hoyong uninga dugi ka mana bahasan ilmu fikih mantena. Dugi ka mana bahasan ilmu nahwu mantena. Kumaha? Begitu dongkap ka pangersa, ye ajengan mana? Halo. Ye ajengan manawi mangpaat cenah. Ternyata anu dihaturkeun ka mantena kupasan-kupasan tentang ilmu fikih dan kitabnya itu kitab yang tidak ada jabar jeeran, kitab buku. Lalu dongkap ka pribados dan menuju pamijahan. Kumaha ajengan pangersa menurut salira tentang ilmu fikih kumaha? Kalah nangis anjeunna teh. Nangis. Lain pur sebatas uninga ngairoban, lain pur sebatas uninga nyoropan anjeunna, tapi ternyata anjeunna bersitan hate abdi anu aya sifat karaguan kawaler ku anjeunna. Itulah arif. Jadi tina alimna geus naik kana arif, kana makrifat. Nah, mudah-mudahan insyaallah urang alhamdulillah mudah-mudahan diangken ku anjeunna sebagai murid. Amin. Lihat la ilaha itu lain pursa batas ngagede bulu tapi leres gitu dia tanya. Kaos ya. Keraguan. Seperti saya Sultan Aulia tatkala anjeunna di madrasah anjeunna nuju nerangkeun tentang ilmu tauhid, ilmu tasawuf terus dibahas ku anjeunna. Aya salah sawios di pojok paling tengenna tanah paling kiwa seorang alim yang alim fil ilmi syariat anu uningat dina perkara ilmu syariat. Nah, cenah kur ieu wae dibahas teh ku Syekh Sultan teh bab musyahadah, bab makrifat, bab mahabbah. Iraha hayang nyorang nu dicita-cita dunia ilmu anjeunna hayang kumaha. Ternyata anjeunna tah ieu dalam ilmu tauhid, ilmu tasawuf kumaha suratna teh tentang nahwu sorof kaula ge nya ti Sibaweh atuh euy Ikhwan Ahwat kaula ge ti Sibaweh ngajungkal anjeunna. Jadi jangankan anjeunna ngabahas i'rab antara pingelal atau napi ngairoban antara mana nu mabni mana nu mu'rab, tapi anjeunna ngawaler bahwa salaresna kaula ge dina nahwu sorof mah lamun teh mah diteraskeun bahasa ti Sibaweh. Imam Sibaweh adalah imam yang mengkaji tentang ilmu nahwu sorof. Akhirnya kan malu anjeunna. Itulah orang. Tapi tetap kedah ada tahapan-tahapan. Itu diantawisna. Mudah-mudahan. Tah seperti tadi mah nu dongkap ka pangersa. Ajenganana kaleresan nuju jaroh di pamijahan. Anjeunna nuju biasa sering riadoh ieu. Wawartos abdi ge hoyong jaroh ka Suryalaya. Mangga surti baris. Budi bari jaroh mangga. Terus ari uihna ieu dihaturan kitab ieu. Di kitabna didinya tentang bahasan ilmu fikih terang. Da margi anjeunna nu digenggamna dunia ilmu fikih. Waktu sarita anjeunna kaya-kaya keur kasmaranana dalam ilmu fikih. Ternyata menyatakan leres itu ma'arif billah surahnya. Seorang hamba yang telah ma'rifat kepada Allah, yaitu wa hasalalahu bisa hasil ka eta jalmi mungkin teh naon
ba'da pana at-tamaini sabada pana anu sampurna. Ulah gagabah ngaku mursyid gade saha wae. Ilmu fikih teu bisa, misalnya ilmu tasawuf teu bisa, ger ngaku-ngaku eta, panana ge encan. Tanya saja. Mungkin para testimoni akan mendatangi kepada setiap orang yang mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku naon, ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku itu, ngaku ieu. Sebab kedudukan yang dikatakan mursyid itu sudah melaut. Geus lautan naon? Geus lautan ahadiyah ma'rifatna. Geus lautan wahidiyah, geus lautan wahdah. Maka tatkala gegabah dia melontarkan, nanti para pendatang yang akan mentestimoni siapapun. Nah, sebab apa? Sebab lautan makrifat itu bukan karena reka-reka dari logika semata. Lautan makrifat itu sudah digenggam dalam ruhnya kemakrifatan kepada Allah dalam segala gerak dan diam segala perkara makhluk Allah. Tatkala dia pandang, tatkala dia dengar, semuanya sudah melaut dalam jiwanya karena musyahadah. Nya eta musyahadah teh naon? Kualitas tina makrifat anu makrifat geus tenggelam sehingga makrifat geus naon? Tos mengkristal, maka terjadi di dalam ruhnya itu musyahadah, nyaksi segala perkara teu kaluar ti anjeunna. Itulah musyahadah. Baur gitu. Ditaros bab hakikat ger ngajawab ku syariat kan akhirna pakojot. Ditaros bab syariat ngawaler ku hakikat pakojot deui wae. Nu naros sabatuh teh tata cara wudu, tata cara tawaf, tata cara ibadah haji, tata cara ibadah umroh ger dijawab ku hakikat entos urang mah boga ieu geus teu kudu riweuh lah. Akhirna itu cik batur teh kumaha ieu ngajawabna kuring teh nanya kumaha ieu teh keur umroh teh urang teh sabara ulihan umroh teh kumaha babacaanana kumaha dina ruhna memang babacaanana lapadna teu aya nu wajib kudu dibaca ieu keur umroh teu aya tapi ingetanana urang kedah kumaha tah kitu mudah-mudahan Allah tapi urang sadayana wasilah mendapatkan dari Syekhul Mursyid Syekh Ahmad Syaibul Wafatul Arifin radhiyallahu anhu. Alhamdulillah urang sadayana dicanak umroh dicanak haji nganteng emut kanu mantenna dicanak umroh henteu bengkok sinem mah ti Allah tertape Allah henteu pedah urang ningali Hajar Aswad ieu gedewek langsung nempo ieu Ka'bah di ku urang adu lajer diciuman di itu ieu sehingga lepoh ka Allah ngere musyrik bager maka tauhidnya tenggelamkan tatkala ningali Ka'bah tatkala ningali Hajar Aswad tetap we naunganana urang tembus pandang nu ditingali mah dam anjeunna naon nu ditanamkeun dina hopi urang ya rabbal baitil haram ya rabbal masjidil haram ya rabbal kuni wal maqam ya rabbana ya Allah angere intina mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah parat di dinya mah hasbunallah nakabawa ni'mal maula nakabarwa keur kumaha bae urang rek ngalerek ngidul rek ngulon urang hate eta kudu hirup eling ka Allah anu akhirna ku eling eta bakal mawaresep taat kana perintah Allah ku elingna eta bakal namihan kuat kana nyingkahan cegahan Allah hate marifat kumereb kaadat anu marentah urang kaadat nu maparin ka urang kaadat nu musik malikeun urang kaadat nu maha ngatur urang sadayana insyaallah tatkala semakin tenggelam kana takaran Allah nu diaturkeun ka urang jeung kata tangga baraya kabeh teu matak sirik pidik teu matak hayang hasud da puguh ge batur jeung urangna ge takaran Allah la ilaha illallah maka akhirna bakal berbuah sapertos guru agung Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad anggur mah bakteur buktikeun kahadean sina medal tina kasucian
jeung kudu resep ka jalma nu mikangewa ka anjeun. Naon sababna? Ngandung harti dina eta kudu resep ka jalma nu mikangewa ka anjeun. Lamun ku urang digugu kalah ngewa jeung sabangsana hayang nanyakeun alesanana jeung dasarna jeung itu ieuna beak waktu bageur di dunia teh dakur sementara rek ngagugulung hayo hae ka keheul beak waktu maning tuluykeun dikirna la ilaha illallah kahartos. Itulah akhlak yang baik dari seorang arif billah lahir ka urang kan ngalahirkeun hikmahna. Tuluy ka dituna bageur rek naon urang make kudu keheul ka jalma nu keheul ka urang. Sabab ka dituna bageur kan kabeh ge itu jeung urang nage kabeh aturan Allah, takaran Allah. Allah nyapa ka urang ngasorkeun ka urang tema kudu dieusi ku urang ku katawakalan, ku katauhidan, ku kamarifatan insyaallah hate anjeun cager moal aya dendam keheul jeung sabangsana. Sabab hate anjeun tembus mandang kanu gaduhna la ilaha illallah. Itulah makrifat anu karaos ku urang. Itulah dahir dari orang yang benar-benar makrifat kepada Allah. Lain makrifat jajadian, tapi makrifat yang sebenarnya. Kalau makrifat jajadian segala kuma Allah itu kuma Allah, maok ke kuma Allah kan itu. Naudzubillah ini ya malok aturan, maok segala poho dan nafsu nuker dominanana. Anu akhirna poho kana aturan yang benar. Enggak mau kalah dan sebagainya. Itulah orang yang mengatasnamakan Allah. Arabtumullah, anjeun makrifat ka Allah cik akal, anjeun makrifat ka Allah cik bahasa, tapi dalam ruh, dalam kolbun, dalam perilaku anjeun falam tuaddu haqqahu, tapi anjeun teu nyicingkeun kana hak-hak Allah, teu taat, teu patuh, teu jalan. Maka kade, maka pidauh dina tanbih sok kade bageur kana diri sing telik kana diri bisi aya nu nyelipkeun dina diri nyaeta naon harewas iblis. Naudzubillahi min dzalik. La ilaha illallah kadinya bageur intina. Maka tos di gambaran awas silsilahna, gambaran awas amalanana, kerak di dinya amalanana substansina naon? Substansi dalam thariqah, semua thariqah mengambil amalan yaitu yang dijadikan pokok dalam semua thariqah adalah kalimah tauhid, kalimah ikhlas, kalimah takwa, kalimah la ilaha illallah. Kunaon maka ku kalimah eta? Padahal seueur kalimah-kalimah thayyibahnya sadayana dina Al-Qur'an kalimah thayyibah. Tapi memang para aulia Allah, para ahli silsilahnya anakna eta. Kenapa itu? Karena dalam asror mughayyabah, asror pirang-pirang asror kadang-kadang teu katewak lamun sanes ku eta. Kadang-kadang teu tiasa kapenak rahasiana, teu tiasa kapenak kadang sesuatu perkara anu muskilna. Teu ngalangkungan eta, tapi ku ngalangkungan eta insyaallah asal niatna leres, carana leres insyaallah katewak akhirna. Bihaqi la ilaha. Lamun ngalangkungan kudu sanes kapasitasna panginten teu acan kapenak ku eta ku lain. Lamun posisina ikhlas kitu jalmi teh. Mudah ku bacaan ieu ikhlas, ku bacaan ieu ikhlas, ku bacaan ieu ikhlas. Tapi sadayana ikhlas, sadayana saya kan ikhlas mengabukakeun sagalana hijab. Tapi ternyata tatkala ikhlas jiwana, niatna, tujuanana, kalimahna anu disodorkeun ku Allah, Pak, lam annahu la ilaha kenging ku eta. Maka nu teu kenging 2 bulan ku kalimah sanes, ku kalimah eta tiasa kenging sajam ataupun 2 jam ataupun 50 menit ataupun 20 menit sesaat nama sabaraha waktosna. Itu dalam kondisi itu ku Allah dilalajokeun. Itulah dasarnya kalimah dzikrullahi akbar la ilaha illallah eta bageun. Maka surdina salah sajios kitab tasawuf maka kasurasat wal ikhtilaf kullu yada isiratus sawiyyu katida loba propaganda nu ieu panghebatna ngaku nu ieu pangbenerna nu ieu panghebatna ari kaula mahsur eta salah sajios murid Imam Ali Zainal Abidin mengata patamassaktu bila ilaha maka kaula mah nyekel paguh we ku kalimah la ilaha wa hubbi nabi
sareng cinta ka Kangjeng Nabi. Entos cinta ka Kangjeng Nabi wa ali baitihi sareng ka kulawarga Kangjeng Nabi. Tah naon sababna kaula tetep nyekel paduh cinta ka Allah, cetekelan nyekel paduh ka Allah sareng cinta ka Kangjeng Nabi sareng keluarga Kangjeng Nabi. Keluarga di dia aya keluarga nurriyah, aya keluarga durriyah. Dua nana eta sae. Tapi dalam ajaran yang diutamakan apa? Ya nurriyah. Nurriyah itu otomatis mungkin ada dari nurriyah. Dari durriyah, nurriyah terus. Tapi tatkala orang pegang kada nurriyah, sabab apa yang ada dalam kemakrifatan syekhnya akan ada dalam nurriyah. Bapak bakal aya di Bapak Ecep, Bapak Usuf, Bapak Haji Dian, Bapak Yai Haji U, sadayana itu adalah nurriyah. Kalau sudah ada tenggelam dalam dirinya, itu sudah termasuk kategori ahli keluarga. Itu di antaranya. Sebab kadang-kadang ngaku-ngaku deket jeung sabangsana, tapi nurriyahnya tidak ada, tidak akan menjadikan tarbiyah kepada para muridin muridatnya. Maka nurriyahnya itu apa? Kandungan makna kebenaran tauhid, la ilaha illallah. Nurriyah ngan ideal nama ya nurriyah ya durriyah eta mah ideal gitu. Mudah-mudahan urang kaangkat sadayana amin. Bihaq la ilaha illallah. Lalu dalam thariqah ada ma'dunan. Apa ma'dunan? Izin, yang diizinkan. Bapak misalnya punten tapi itu misal kalau tidak dijelaskan bisa teka paham kan, orang jadi bingung minimal terus ayeuna nalkin dikir itu izin bukan izin, tanpa izin sah nalkinnya enggak sah itu dalam thariqah Pak pegangan. Komo mendudukan diri sebagai pemegang talqin misalnya tapi tidak mendapatkan izin dari nu awal, itu ngajadikeun dirina sorangan ataupun didukung oleh orang-orang lain, tapi dia tidak mendapatkan firqah sufiyah al-fakiriyah dari syekh mursyidnya misalnya, lalu dia memaksakan kehendaknya. Kumaha? Pidawu Ar-Raji dalam kitab Bahjatusannya, di antawisna qala Ar-Raji la yahfa itu samar ataupun bahasana ditenggelamkan, sudah jelas la yahfa anna man tasaddar min saykhati bi ghairi idni sanyanyana jalma ingin mendudukan dirinya sebagai apa? Ya sebagai apa di sananya? Sebagai pemberi peringatan ataupun sebagai penalkin ataupun sebagai irsan ataupun sebagai muadzin, bahasa nama lamun cik bahasa Bali itu nama sebagai mursyid, meletakkan dirinya tulun ya mendudukan dirinya lil masyikhat bi ghairi idnin, henteu izin, teu acan diizinkeun. Karena memang sebagai apa ataupun dari kedekatan ataupun dari apa, tetap bukti konkretnya adalah izin. Tanpa izin lalu memberikan maka pidawu Ar-Raji ma yufsiduhu aksaru mimma yuslihuhu. Jadi yang ada mafsadatna ruksakna lebih loba daripada maslahatna. Mudah-mudahan urang sarean diraksa amin, diraksa sebab zaman semakin berputar ya, mudah-mudahan kita diraksa. Ngejelaskan kita kan minimal Bapak ya acuan tatkala ada orang yang mengangkat dirinya sendiri ataupun dengan sebagainya ataupun didudukan dengan berbagai orang, tapi kriterianya itu cocok enggak. Sebelum cocok dan enggak itu sudah batal duluan karena tidak ada izin gitu. Itu yang sangat terjadi, tidak ada izin, syekh mursyidnya tidak mengizinkan, lalu mereka bahwa kita itu pernah tahun sekian jam sekian, iya ada saksi enggak itu. Setelah dia mengatakan ada saksi dan mengatakannya itu benar ataupun tidak. Kalau tidak benar, maka kita minta petunjuk dengan atas nama Allah. Nah gitu. Supaya iya ajaran murni teras menuju Allah. Janten kalimah nasak itu kalimah agung, carana oge cara agung, nyaeta nu leres kalimahna kalimah tauhid, kalimah ikhlas, kalimah la ilaha illallah.
Kan sok rupi-rupi ayeuna mah. Ngaku-ngaku atas nama itu, atas nama ieu, tapi dicek teu aya, leres Pak. Nah, di atas ku aya sakitu maka hati-hatilah. Ittaqu. Hati-hatilah dalam segala hal. Sanes maksad ka A, B, K, C, D sanes. Tapi kriteria paham Bapak enggak? Mungkin kumaha? Sabab jangankan kepada orang lain, kepada dirinya pun juga tidak ada maslahatnya. Karena apa? Saur ar-Razi ma yufsiduhu aksaru. Jadi mafsadatna aksar lebih loba mimma yuslihuhu daripada maslahatnya. Karena apa? Karena dia asing di kalangan murid yang sodik. Padlan lil masai al-arif atu kacida kantenan di kalangan para masai anu ma'rifat ka Allah. Aneh kok ya aku-akuan. Nah, misal ini supaya selamat ikhwan ahwat kita semua. Jadi orang minimal leres heula gitu. Izinnya benar. Anapun ka ditu nama terus mengenang izin tapi kalakuan anak ngapruk teu naon pindah ge. Boleh pindah mursyid, boleh. Tatkala itu mursyid keluar dari syariat, boleh. Bapak tadinya misalnya di Satoriah, di Qadiriyah, di Rifa'iyah, begini. Di tempat-tempat mursyid teh teh gaweana teh. Nah, ya main lain-lain lah istilahna nu diharamkeun ku Allah. Tuluy salat ge henteu misalna. Kehilanan dikir salat ge henteu. Tuluy Bapak nutur-nutur sangat cinta. Boleh Bapak pindah? Boleh. Karena kita ini mengikuti sang mursyid itu ingin mendapatkan bimbingan menuju hadirat Allah dengan hati yang bening, dengan jiwa yang bersih, untuk wa isolihin ila hadratin ilahiyah, untuk sampai ke hadirat Allah. La ilaha. Bolehkah saya menerangkan tentang kriteria ini? Nah, dipandang Bapak ieu maslahat dan nerangkeun kieu. Atawa pribados tong nerangkeun teh antep ka mana-mana ge entos tuturkeun, misalnya ka ditu ka dieu tuturkeun. Kumaha Kang datara salat tuturkeun we eta guru urang misalnya. Kan salah, leres. Mani merek kriteria mudah-mudahan minimal pidauh Kangjeng Nabi kan baliguni walau ayat. Tapi keun ti kaula sanajan saayat ya. Anu bener mengajak menuju Allah. Carana kumaha? Sok carana. Daripada urang taklid buta. Anu nerangkeun ilmu ieu ilmu itu dianggapna nu lain-lain. Atuh menapikan ilmu syariat, menapikan ilmu fikih wae teu meunang. Da thariqah teh lain jangan doseran ilmu fikih. Thariqah teh jangan nganturkeun sakabeh ilmu fikih. Nganturkeun ka mana? Nganturkeun ka hadirat Allah sangkan badan sakujurna. Badanna bersih, tepatna bersih, pakaianna bersih. Hanturkeun ku thariqah, ku hate anu bersih, ku ruh anu bersih. Itulah tugas thariqah untuk mempoinkan semua aturan Allah. Gerak dan diamnya pun juga jadi hamba yang sebenar-benarnya hamba di hadapan Gusti Allah. Terserah. Eta masalah dalam diri urang. Takut bilih kadang-kadang bilih bapak-bapak itu akibat doktrin kan. Nah, itu kumaha doktrin kan? Aya doktrin anu doktrin yang penting ABS asal bapak senang. Aya doktrin anu asalkan beragama yang benar. Doktrin yang benar menurut ilmu fikihnya, menurut ilmu tasawufnya, menurut ilmu tauhidnya, itu minimal 3 ilmu bawa. Kadituna mah sakabeh ilmu anterkeun ku thariqah, ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu naon bae anterkeun. Da karena mayoritas semua ilmu rata-rata menggunakan logika akal. Ngan akal kan? Akal menggunakan akal. Sedangkan dalam tasawuf memposisikan menggunakan hati yang ikhlas, hati yang jujur, hati yang muraqabah musyahadah, merasa dekat dengan Rabbnya, merasa melihat kepada segala sesuatu, tetap yang dilihat adalah Allah yang maha segala-galanya. La ilaha illallah. Lamun kudu tersepeun ilmu agama mungkin Pak nerangkeun kieu mungkin ieu seperti mah ikhlas kumaha ari teu apal kana aturan kumaha benerna leres Pak aturan heula coba di dieu da makrifat teh nyaho ngan hasil heula ilmu kakara geus
geus apal ilmu bakal ma'rifat. Ilmu naon dia maksudna? Ilmu syariat. Tuluy ka dituna bakal ilmu hakikat. Seueur lah contoh-contoh anu sanes-sanesna. Anu ka dituna lamun belajar hakikat thariqah tanpa adanya bimbingan, maka akan mengatakan dia sampai ke ujungnya anna al-haq. Itu yang lebih bahaya objeknya. Akan mengaku dirinya itu adalah kebenaran. Dirinya itu al-haq. Seperti al-halaj, maka para wali Allah yang 9 khususnya itu diingatkan supaya kembali karena jalan syariat. Badan nama ngait karena syariat, tapi ruhna nganyatakeun dina makom hakikat gitu. Sifat rububiyahna urang pun terkait, sifat ahadiyah Allah nah urang tetap nyantel dina jiwa, tapi syariatna urang kahambaanna urang kudu nganyatakeun kahambaan di hadapan Allah. Lamun rieut sok syariatan, meser bodrek, meser parame, nyuhunkeun doa, syariatan ku urang sok nyuhunkeun doana. Hakikatna urang tafwid tawakal bodrek teu bisa naon-naon, parame teu bisa naon-naon, doa ge teu bisa naon-naon, hakikatna mah da kabeh ge katang Tuhan Allah. La ilaha illallah. Anteng we didinya. Nah hakikat mah Bapak teuleum itu ngaranna syartut tauhid, syarat katauhidan. Nah syariat nama Bapak soson jiwa raga dikerahkeun, berang peuting ge diupayakeun sapertos Bapak Haji Cecep di dieu, bapak-bapak di dieu. Ridho Bapak angkat ka solokan jeruk, kajen teuing kuring naik motor, bensin nu kaluar sabaraha liter, tapi ridho Gusti. Abdi badan lelah, kehujanan, kepanasan, ridho Gusti. Ridho, walaupun badan lelah tapi hati tetap lillah. Amin. Bihaqi la ilaha. Itulah syariat dan hakikat seimbang. Maka seperti burung dara yang sedang terbang, tulung ngawang-ngawang ka ditu ka dieu. Sok ku Bapak temak jangjang hiji coplokkeun bisa ini bermoal. Moal. Jadi urang usul ka Allah teh kudu dua, ilmu syariatna aya, hakikatna aya. Dijalankeun ku naon? Ku thariqah. Thariqah teh keur ngajalankeun syariat jeung hakikat, buahna makrifat. Mudah-mudahan. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Itu panginten. Mangga biar barakah ti wangsulan. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi tapat damel Allah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. Nadamel Allah nu ieu abdi bakti ka zat Allah. La ilaha illallah. La maqluba illallah. Dipidamel kalakuan pedah parentah dat Allah. La ilaha illallah. La maksuda illallah. Dipidamel kalakuan malar ridho nadat Allah. La ilaha illallah. Sallu ala nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
bismillah sareng tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah limujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Istighfar astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Kunaon halala teu wasi'a dahayong abdi wasi'a takdirna we dina qalbun bapa cana. Jadi intina tina wasi'a thayyiban kabeh oge halal heula bae. So di mana anjeun nyuhunkeun halal insyaallah eta thayyibah kasiron bakal kabawa amin wasi'ana bakal kacana mudah-mudahan ulah poho kana substansina halal rezeki anu halal mudah-mudahan teras menabur ka urang sadayana amin. Itulah panginten kirang langkung ngapunten kasuhun matur nuwun hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.